Sing sabae anu ngagunakeun ngaran Siliwangi atawa ngarasa jadi sekeseler Siliwangi, manehna bakal nanjung hirupna, bakal mulia gumelarna, kawangikeun sabuana panca tengah. Lamun manehna jujur sinatria teuneng gumati kasiletik nyaah ka rakyat sarta wibawa kasasama. Sabalikna hirupna moal panggih jeung kasenangan, bakal lara balangsak saenengna lamun ingkar tina patokan anu tadi. Ahung Pak Pangdam, Pak dan sektor, sehingga hadir di sini dari berbagai komunitas dan dari berbagai daerah. Yang namanya lingkungan itu tidak kena otonomi daerah, kata Pak Asep tadi. Tidak kena wilayah. Karena apa? Udara yang dikirim ke Kota Bandung itu dari sini. Gerakan kebersamaan, tidak ada egois sektoral. Demikian juga TNI dan Polri, TNI dengan lembaga lainnya bersatu. Semua saling berperan. Terima kasih nih Pak Gadean hadir. Bandung juara. Menyelamatkan kondisi Walungan Citarum, hiji program dukung Citarum harum. Evaluasi penghijauan anu katunda, program anu mangpaat pisan ke urang Sunda. Hayu sarerea, hayu urang jaga, satapok, 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 satapok. Tapi lulungan tanam pohon kesayangan, tanam pohon kesayangan. Terus
kami melakukan patroli untuk mengamankan tanaman ini agar tetap lestari dan masyarakat dilibatkan untuk merawatnya, karena bagaimanapun juga ini tidak terlepas dari mulutnya masyarakat, ya. Bagaimana yang disampaikan oleh pemerintah Jawa Barat, kita menginginkan KBU Tinggal di leuweung geus eueuh tangkalan jadi banjir ka mana. Tinggal di gawir geus eueuh kaian jadi longsor ka mana. Rumana numawi hayu urang melak awi ngara endah katinggalna. Urang kumpul sauyunan, urang melak babarengan. Melak hade jadi hade, melak goreng tangtu goreng, melak cangkeng jadi naon. Oh iya, sok. Hejo kabuna